Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimul yumna sareng ngaheulakeun anu katuhu alal yusra mandeurikeun anu kenca. Wa taharatu sareng susuci salasan kalawan tilu kali wal mualatu sareng tuluy an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu ti Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana saestuna Rasulullah qala eta ngadauh Rasul idza tawaddotum di mana-mana wudu maraneh kabeh fabda'u maka kudu ngamimitian maraneh kabeh bimayaminikum kana pirang-pirang katuhu maraneh kabeh rawa ngariwayatkeun hukana hadis Abu Daud Imam Abu Daud wa Ibnu Majah jeung Ibnu Majah waswa sareng pantos nyawaikeun hukana itu hadis Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban jeung Ibnu Hibban. Wa ana Aisyah jeung katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha ti Siti Aisyah qalat eta nyarios Siti Aisyah kana bukta saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu eta mikaresep Rasul at-tayammuna kana katuhu pitana ulihi dina make sendalna Rasul wa tarojulihi sareng dina nyisiran Rasul wa tahurihi sareng dina susuci Rasul wa pisya'nihi jeung dina tingkah Rasul kullihi tegasna sakabehna itu sya'nu. Wa makna tarojuli sareng ari maknana tarojul at-tasrihu eta teh nyisiran yabda'u anu ngamimitian Rasul bisyakil aimani ku belah katuhu bitahuri dina susuci wa yabda'u sareng ngaheulakeun ngamimitian Rasul bil yadi ku panangan al yumna anu katuhu warijlil yumna sareng sampean anu katuhu pil wudu'i dina wudu wa bisyakil aimani jeung ku anu belah katuhuna pil gusli dina adus wa ammal adnanu sareng anapon ari dua cepil wal huddanu sareng dua pipi payudharoni maka disucikeun duanana itu aznan wal huddan ma'an barina bareng paingkana atau maka lamun bukti itu aznan jeung huddan aqta'u eta anu potong qaddama tah ngaheulakeun jalma al yadda kana anu katuhu al yadda kana panangan al yumna anu katuhu wa amastihbabu kaunihi sareng anapun ari sunnah buktina itu wudu salasan eta kalawan tilu kali papi hadisi Utsmana tah eta tetep dina hadis Utsman radhiyallahu taala anhu ti hati Utsman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah kana saestuna Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam tawaddoa eta wudu Rasul salasan kalawan tilu kali rawa ngariwayatkeun hukana hadis Muslimun Imam Muslim wala parko sareng taya beda pidzalika dina itu salasan bainar roksi antara mastaka wa ghairihi sareng lianti mastaka wastahabba sareng nyunahkeun saha ba'dul ashabi sawarehna pirang-pirang ashab Syafi'i adhab
sawarehna pirang-pirang adhab Imam Syafi'i masaha kana ngusap masaha roksi kana ngusap sirah marotan kalawan sabalikan wahtajja sareng nyieun hujjah itu ba'dul ashab bi anna ahaditsa Utsmana kana saestuna pirang-pirang hadis Utsman radhiyallahu taala anhu ti Utsman as-sihaha anu saroheh tadulu eta nuduhkeun itu hadis alamas hirrosi kana ngusap sirah marotan kalawan sabalikan qala parantos nyarios itu ba'dul ashab wa qad jaa sareng nyata datang fi muslimin dina hadis Muslim fi wasfi Abdullah bin Zaidin dina nyipatan Abdullah bin Zaid wudu'a Rasulillah kana wuduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana saestuna Rasul masaha eta ngusap Rasul ra'sahu kana mastakana Rasul marrotan kalawan sabalikan kalawan marotan wahidatan kalawan balikan anu sahiji kalawan balikan anu sakali wa qad qila jeung nyata dicaritakeun naon anna Tirmiziya lapad anna Tirmiziya saestuna Imam Tirmizi haka eta ngahikayatkeun itu Imam Tirmizi hu kana itu qaul an-nas Syafi'i tina nasna Imam Syafi'i wal masyhuri sareng anu masyhur min mazhab Syafi'i tina mazhab Imam Syafi'i wabihi sareng ku itu ra'su jazama mastikeun saha al jumhur ulama annahu saestuna itu masyhur yustahabu eta disunatkeun naon mashuhu ngusap sirah salasan kalawan tilu balikan wa hujjatu dzalika sareng ari hujjahna masyhur hadis Utsman radhiyallahu taala anhu eta hadis Utsman radhiyallahu taala anhu wa fi riwayati Abi Dawud sareng eta tetep dina riwayatna Abu Dawud fi hadisi Utsman dina hadis Utsman radhiyallahu taala anhu annahu ari saestuna Rasul alaihi salatu wassalam masaha eta ngusap Rasul rosahu kana mastakana Rasul salasan kalawan tilu balikan naam nya itu hadis Utsman pisanadihi dina eta tetep dina sanadna hadis Amir bin Syakik ari Amir bin Syakik qala parantos nyariosa al-Hakim la a'lamu teuninga kaula pi amiri dina amir ta'nan kana nyacad biwajhin ku hiji jalan minal wujuhi tina pirang-pirang jalan wa fi Ibnu Majah sareng eta tetep dina Ibnu Majah anna aliyan ari lapat anna aliyan saestuna Ali radhiyallahu taala anhu tawaddoa eta wudu Ali salasan kalawan tilu balikan tilu balikan wa masaha sareng ngusap Ali rosahu kana mastakana Ali salasan kalawan tilu balikan wa qala sareng parantos nyarios Ali hada ari ieu wudu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam eta wuduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam.